Cekeno curhat cong. Iya cong. Alhamdulillah ayeuna waktosna masuk di segmen Cekeno Curhat cong. curhat cong. Curhat cong. Iya cong. Seperti biasa orang langsung wae ya teh aya Soib Kosmo nu parantos curhat urang kupingkeun wae nya. Assalamualaikum Cekeno. Cekeno curhat cong. Cekeno abdi hari di Sukajadi. Gimana sih tips agar rumah terhindar dari nyamuk? Doanya Cekeno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun cep hari nu aya di Sukajadi cenah tah naroskeun kumaha tipsna supados urang selalu terhindar dari nyamuk. Rumah selalu terhindar dari nyamuk. Gampil ya. Tipsna nu kahiji, hindari genangan air di sekitaran rumah. Jadi tong aya cai anu ngeuyeumbe nya wajib dihindarinya. Terus tips anu kadua, kuraslah bak mandi di rumah secara rutin. Omat, bak mandi di rumah sendiri, ulah nguras bak mandi anu tatangga nya. Malah atoheun atuh dipangmeresihankeun. Tips anu katilu, jangan menggunakan obat nyamuk. Kunaon cenah ce? Atuh da ari obat mah nya menyembuhkan. Jadi lamun nganggo obat nyamuk eta teh menyembuhkan nyamuk. Biasa ngagendutan, jika bisa jadi sehat nyamuk nanya, bisa jadi gede ke. Jadi lain ngabasmi nyamuk lamun diobatan mah. Lamun erek oge, berilah racun nyamuk, pestisida kanggo ngabasmi nyamuk, ulah diobat nyamukan kitu cenah tah. Atuh sulah tipsna dugikeun ka dieu. Insyaallah urang tepang di sanes waktos Cekeno pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan Curhat Cekeno. Sampai ketemu lagi di curhat selanjutnya ya. Cekeno curhat cong. Iya cong.